Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui kanca dina dongeng Sunda nu masih nyanak jejara carios nalangsa. Aturang caruturkeun deui nu kamari kasimpen di sarjang nu balik ngaheler tina Mang Mumu dititah ku Ibu Een nuju mulah ngaganeurang ini katongohkeun rek nyimpang kana Bah Ojo. Dari catur jalana tepi kana Bah Ojo. Bah, kumaha? Cager ye. Alhamdulillah Jang. Terus di mana mane? Terus buburu ngaheler bah. Lain windik ka dieu teh. Suganding sugan ye nawarkeun doma. Kunaon ring dijual? Abu teu we bah, keur bekel ka kawalu deui. Ari gitu di kawalu mane sok naon? Geus we diremur mane mah sagala bisa ieu. Buluh ngawangku ningin boboko majar sana sok ngajualan boboko ge. Bah eta mah da perilaku we diremur Cijebuk teh bisa kena boboko-boboko acan mah tuh. Ceci sarjang nempas kana caritaan Bah Ojo. Da mane mah sagala bisa. Engkan ibi atuh pangmengkukeun aya lamun geus lobanya. Cek Birus emrong kasalakina suat tepus caritaanana nyatana ka Bah Ojo. Nya bi, tapi da asa jenuh teh duh, hayang ka kawalu deui puh. Kumaha bah kira-kirana tah? Geuneng ge urang ilikan. Nya tuh bah, syukur atuh sancana ge urang rek mulang ye. Yeuh bah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Manginum heula ye cai. Nya. Adi eta ada aya opeung ieu. Cek Birus nawaran dahareun jeung nginum. Moal bi. Ayo Terus si sarjang nuluykeun deui hanca leumpangna nuju ka imahna ngaliwatan madrasah Pangi jeung hiji wanoja. Gening aya di lemur. Nya puguni. Lain asa kamari abdi teh kana telepon ti Paniis. Keur di ditu teh. Cek Nyiati budakna Kang Hasan da kungsi nelepon keur di kawalu. Hari teteh teh cirihil tiluan. Abi mah nganter pugu harita teh. Kumaha teh ayeuna? Pugu teu pugu itu nyi duka ting kumaha meureunna abi ngajarmi teu gaduh. Sesake kaayana pugu heureut pakeun pengsatbaan. Cek si sarjang nemalan ka Nyiati. Da meureunan kangaranan si sarjang heureut pakeun teu boga. Rek kumaha deui nya neremakeun we. Sanajan diputuskeun ge. Nya atuh sing sabar we Nya nyi bisa kaburu ieu beurit teh mah geuning kan nyangu di imah ieu terus buru ngaheler ti Ibu Een nyimpang ka Bah Ojo ka dieu jalan. Nya atuh mangga. Tuluy si sarjang ini ngalajukeun deui lampahna naek
katong kanu Bu Idam tuluy turun kanu si Buuk akhirna nepi ka imahna. Waktu sana kanca tos tanya kapan atuh beli aya nu kasebit nami kasebat asma paralun ampun kasuhun kuning galih nu dipamri permios.